Mar, iya orang ngan be di duaan be. Kerasel yo, mending orang tetekan be yuk. Dah, ada mamatnya di dia. Aing mah boro-boro adem sia. Ngomong-ngomong imbe di mana? Nyaho, langsung nama panggil. Jangan bukan iya. Eta sia, aing mah bisi leungit doang. Aduh, diem besaha di mapal dinya panas kieu aing nyangkeun lah. Sepiara si peplakan kamar nungaona si budak. Kalau bisa dah. Oh iya iya budak nah iya. Aisyah kerengan budak. Nah naik bae ngangon embe. Pan itu pelakan aing bae aku embe lu kumaha coba sih takos kitu. Ayo coba turun. Eh, Di mana mbe orang mapalna? Atitinya sia nu ngangon dan nanya ka aing. Embe mapal ku teu nyaho. Teuing kan sakali itu udah nanya ka aing. je, pan cenah mapal tapi ditanyakan benar teu nyaho. Aing mah gebah ge keur tadi keur mapal ku ari mah teu nyaho ka mana lelos embe sia ieu. Mun aing mau koeng diambihan balik. Aing mah geus mantang ngebeakeun ku me. Je, pan emang benar digebakan kemana gitu? Namun dengit emang mamang direk tanggung jawab. Aing mah ngegebahkeun dia keur tadi ku ari mah sabodo amat ka mana lelos. Teu peduli aing mah nu penting mantang aing mah ulah di papal embe be. Ih, aing mah kudu neangan di embe ke mananya? Neangana. Itu mah menjaya kernaon. Kenaon mah ngalamun baik. Weta mamang dangdut mantang jeung dangdut tangkap be aku embe. Gereget-gereget teh eta ka budak ngarangon hal reas di lur tangkal kayu. Emang ku hareuy di Jawa salah sahiji. Alah tuh, Ril, mamang ngenek balik yeuh panas jadi leuweung mah. Wade kayak budak bejakeun nya.